batur kanggo sadayana lah pangapunten we abdi mah ya ngiring kaul kahibur Pak Hendrik kayak ini Pak Hendrik ayah ya beres sama jangan nyok celaka nami aja awas hari lagi kemari lagi buka mata rinti hati beliangan badan ngaksa sik Gusti kumaha boleh Bang Balu langit hiji kek kumaha Kang nah dikeposkeun teu bang kemarin belekuk tah ngeunahna ngabelekuk cenah teh saha bi menang tingali saha nu menangna cenah astagfirullahaladzim jang tong dirinya jang hus jang tong dirinya hus maneh hus ka ditu hus neangan teh neangan asa rek nutu uhulan aku muat mandi lelaki suka mandi acene piring acene piring hop hei saha nu kenang karep goblok bener karep naon astagfirullahaladzim beungeut jiga kapiting gedelagas ya ngapiting halus mana kapiting mah hayo loba jelema iya teh duh kalah banget anjing galau dan goblok aduh Udin duhrak aduh ohang aduh epot ade alah iya aduh alah iya tumpang tingkleng bukan dikit lain bebel masih Bapak AKP Aani Suhanda oh SIP tuh oh sip iya aduh aduh bener kalau ulang sok tadinya baca itu bisa maca eja tah bisa ngajak si lain bisa Sinen tinggal setengah deui tukang goong berjanji catatan hutang bukan ada salah buka deh atuh uling si pendidikan itu
catatan huhun tah kalau kadi simpen di dia jadi kabaca ku kami. ari orang bisa kan maca Oh bisa. anu kieu teh geuningan dina budak di SD teh sepan sok loba nu ngejah IN ini IN ini sok kuing di terjemahkan sok sip kumaha IN ini aduh alus alah goblok teh baca tuh IN ini dibaca ini cek wing teh dibaca ini hari cek akang IN ini sama cek akang cek dewe wingna silain dibaca ini sama cek wingnya cek akang IN ini cek akang mah cek dewe hari cek wing cek silain dibaca ini sama cek wingnya cek silain hari cek akang nanya Dewi gaplok cek wing bisa cek silain bisa IN ini Nani Sumarni wey ini kalau sama cai tong dibaca iya udah hatinya can panggih tah saur nama ayeuna teh bade ka panggung naon atuh Bapak Aan teh sareng Ibu Nani Sumarni rek nyawer tong sautik mah mah kemana we ngomong masalah tidak jadi duit lah ya tuh bener mak IN ini dibaca ini cie kesel aya bahan setruk aing penting ieu kaera cucu lekotong Hendrik Pak Hendrik rek nyawer sia rek nyawer ya cicing lah iya beres ya beres sing bener iya loba murang kali di dieu seueur utamina murang kali PAUD apa sih lain PAUD PAUD apa PAUD besok di kene PAUD eta mah PAUD eta mah PAUD pendidikan anak Udin Udin Neni gitu lain sih teh pendidikan usia anak usia dini usia dini jadi ayo si Dono tadi bawa tuh si Dono geus maot dini teh naon maksudna dini teh pernikahan dini teh apa sih lain pernikahan dini begitu pap cuap awe eta ini dini teh sekarang maksudnya usia masih di bawah umur 5 tahun iya aku mengerti sekarang oke lah kalau begitu iya beres iya daek cik cobaan IN ini dibaca ini aduh uku dibaca aku aduh bude idi dibaca budi Allah coba satukan ini aku budi aduh anjir saing bisanya bener gerahnya cok coba nih IN ini dibaca ini IBUBU dibaca ibu bude idi dibaca budi coba satukan ini ibu budi bisaan bener yohang lah gak ada pengharapan nya sok deh IN ini dibaca ini uku dibaca aku mo enyet dibaca monyet
Coba satukan. Ini aku monyet. Iya. Iya beres. Yes. Iya bener. Sip. Yes. Sip pokoknya mah sip. 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 Aduh, sipnya. Naon. Curiga yang diserikan. Seri-seri teh Ya wae. ya bener atuh orang mah lah. Ai uing mah ieu hang dewek mah ieu. Ka ohang teh resep pisan lamun English ngabeluk. Hah? Ngabeluk. Ngabeluk? Heeh. Oh, menang mana? Menang ya. Ngabeluk. Ngabeluk. Ayeuna. Si cobaan. Baik. Iya si. Bapaan cenah. Bapaan arek naik cek dewe oge naon si teh. Ngabeluk heula. Ngan kudu ngabeluk heula. Beluk coba. Bapaan bisaeun, Pak. Kira dulu jeung sumping bapaan coba. Sok. Wilujeng sumping bapak. Bapak bajeng pak, bajeng ke tengah. Ngomong atuh. Ngobrol, Pak, ngobrol heula. Sok balik ditu papa, balik ditu. Terus abi mantes tos teh ngagarong tuh. Ah iya pak, iya tewak pak, tewak pak iya. Kak. Iya pak tewak. Kak. Sok kan tadi. Wah, mah. Kadina. Berapa cek? Tadi sini, aduh. Baik, Mak. Sok. Capeknya? Hah? Capek? No. Henteu. Ini tonton. Ulah nempo duit bae atuh. Hah? Nempo duit bae. Itu nempo duit. Ya iya. Dalam nempo bapak pan. De. Cie. Ang, bapak teh karesepna lagu Seventeen teh lagu Seventeen. Hah? Lagu Seventeen. Kini Nah. sendiri di sini mencarimu, tak tahu di mana. Awan hujan naga. Lagu gitu tuh lagu gitu. Sok atuh dah, sok bapak langsung we bapak kasedepna lagu naon coba tak Pak, awal. lagu naon? Kang Omik Pak. Iya. Ningnong. Ya, Om ningnong Om. Ah, Biasa mawar bodas. mawar bodas. Nah, Iya balik. Bade di MC-an Bobi. Oh, siapa enggak? Oke. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kaula muda dan semuanya. Oke lah kita. Asa pales aing nyebut ohangna atuh. Baik tuh kun. Baiknya. Oke lah kita sambit. Baik. Bi, Aing di balai dong baru disambit mah. kita sambut bintang tamu kita Ohang Supriyatna Baiklah. yang akan menyanyikan sebuah lagu Mawar Bodas. Ya. Maka Maka dari itu wayahnya bapak-bapak harus rekep. Sebab kenapa? Ohang jauh-jauh datang ke sini harus memang benar-benar menyanyi. Baiklah, kita dengarkan. ya. ayo tuh. Acan. Jom. Ya, Acan. Silahkan. Iya. Mata Maka ibu-ibu pilih tepat. Kunaon, siapa kunaon? kenyawan aing nyepeng Sukaraja sih teh. Hah? Aing nyepeng Sukaraja teh. Terus gua harus bilang wow gitu. Enggak juga. Tuh tuh dah aing mah. Sok nyanyi kali ya, sok nyanyi.
hanya orang nyebut ember. Iya. Sok nyanyi ah. Nyanyi sok. Mau Mapai. Mapai jalan satapak ngajuk-juk kali di lembur tengah. Oh. Lain gitu nyanyinya lain gitu. Op. Kunaon? Kunaon sih teh? Aku ditinggang sama dia. Iye, kasar. Bapak nging kitu. Sok coba nih, coba. Mapai, tak gitunya. Mapai jalan satapak ngajuk ka hiji lembur itu karasa capek sapa aya duit hujan angin lodang gelap daya tempat kering euhan sanajan awak rancut paduli kajen teuing nu penting masa ngapi ka tempat anu ditutup hese ando karo pawar bodas kembang jadi impian sugan teh aja 10.000 asa ngalayan bekas pikiran banyak gitu gak salah ngesek kepikir tidak lamun bakal jadi hati korean kesudut pikiran banyak gitu pikiran banyak gitu ula ceri buka dikit cus kunaon ceurik ceurik teh aing ceurik aing lieur duit gitu kong kebeulit aing nom dina kolak panon eting eta karak ti bapak hah eta karak ti bapak emang ti sana can beres ti bapak ge ti ibu teh acan ti ibu teh acan tenang we oh iya bisi kolak montong maralong sia hei hang kadi ohang sing inget nona sabenerna ieu teh tipu daya dari bapaan nah tipu daya kumaha tipu daya maksudnya eta ketempona ku ohang naon duit sabenerna eta teh lain duit naon itu eta teh kantong keresek hayang kantong keresek karena gagal
Kekasawan mati angana bikin kita ingat. Boleh ya bakalinya euy. menang aing geus ya ayo Penyakit dan beres pikiran penyakit tenang tuh kerbadami eta cek bapak oh nu itunya iya beres hah iya baik iya beres ya gede ayo wani akot ibuna keur emok ibuna kayak emot tapi bapak nang nitah tapi kieu wani nyokot sarua jeung ngancam ka aing wani nyokot alah sajeng nitah ulah tuh kita ulah bari jeung poporongos ya sok ibu mah bageran ibu mah make puisi ibu mah kudu make puisi oh puisi kakarek bisa ngagolosor eta duit anu dicepengeun ku ibu oh nya oh ibu ibu heuy tong teh malan poho hayang we ne malan ieu teh sok balikan dia ibu Terus ibu adalah awewe iya beres terus dia telah melahirkan aku engkau dan semua yang ada di sini terima kasih geuleuh bapak jika budak TK diajarin puisi teh nya aduh lu jangan nangon gitu lagu dangdut ibu mah lagu dangdut gitu lagu dangdut heeh sok ngacing ning nong anak tarik oi apa ning nong siap samala sanes gitu ohang sambala doka sok samala do lain gitu sambala do sok sambala do sambala do iya beres iya tidak bergoyang sama ning do sama tahu seperti sama do namun hanya mulut saja aku hanya mulut saja corak-corak sama lado moy apapun jenismu tak akan duduk lagi dan tak akan duduk lagi walau setetes minuman keras minum karena jadi kadinya ulah jadi kena minuman keras ya teh lain minuman keras colak-colak sama lado ulah colak-colok ya teh colak-colek sama lado alama oi apapun jenismu lain kadinya ohang ya Paan hamburu aing rek degese teh kablari tua cie ini cintaun beres api-api na ngawinkeun budak padahal mau ulang tahun maranena iya beres hayang pangantenan deui duana panganten anyar dah lagu begitu Pak
Panganten anyar. Iya Bi, nyuju. Panganten bang. Panganten anyar di ngarene menang dandan di renceng-renceng geus biasa dari lahanan pedang hese ngaku sarere dina poe harita manehna keur bahay prit-prit memang pisan jika prit-prit kuduan dina poe harita manehna keur bahagia bapak prit-prit kuduan hajib kuduan panganten anyar di ngarene menang dandan di Naon. rek mere deui ditungkut ku bapana Nah hanya beureung akara sadar sadar bayareun loba bayarin lo kene can lunas meureunnya deh alah deh geus biasa dari lahanan pada makonya ku sarerea dina poe harita manehna keur bahagia poek pisan dina manuduan dina poe harita manehna keur bahagia bapak koel geget pisan asa dunya nuduaan hese panganten anyar di Pak Hendrik bade pajeng menang dandan sok kapayun Pak Hendrik ceng sarang ibu atuh dah kada kapayun atuh carangan ieu sok kapayun nuhun ibu pada ngagonjak ku sarere dina poe harita apa prit oh boga untuk mendekat boga kabogo deket Kabogo jauh. kabog pak kabogo kuring deket 5 lengkah di buruan Hayang duit? nah Abang duit? ngapir aku teuing lu ditanyakeun hayang duit ngapir aku teuing dae Bisa ente kan aku Kabogo jauh? hah Bisa ente? ngapir aku teuing atuh Tuh bisa. tuh Emang tuh bisa. sok kang dia nyanyi aduh iya boga cak masih ning nong boga kabogo jauh Kurang tinggi. kurang tinggi boga kabogo jauh kurang tinggi cenah boga kabogo jauh ya miase boga kabogo jauh mentas laut lewang gunung tapi apa teu bingung cukup halau telepon Kuring di Pulau Jawa, manehna Pulau Sumatera. keprok iya beres Malam mingguan, mojok via SMS-an. jelema palinter dunia bagi maju sedikit dos urang apa jauh bisa ngobrol waktu sok Via SMS-an atau telepon. sedikit Jadi pikiran ngajen pulsa kabobolan. Nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. boga kabogo jauh mentas laut leuweung gunung
tapi apa terbingung cukup halau na telepon Pulau Sumatera lamun malam mingguan mojok via SMS-an nu bener atuh apa jogetna nu bener atuh jika nu kasurupan ya wah jalan jika nu udang kasaatan gegerjedan jika udang kesaatan hayang udang ikan udang kesaatan hayang dari air hayang ya meuli gitu jie yang dibere kalau kata meuli daek yaudah atulah sudah bukan cukup teh cukup teh nyari rek namane heug teu naon gede lamun teh lamun teh acida ayo tuh ngomong itu acida gitu nyang kewe di ditu oke ayo bangga ya selamat teh jadwalnya ayo nuhun Bapak Pak Hendrik wade kapayun bade atuh Pak Hendrik mah resepna lagu wik apa tuh sila lagu wik enggak lagu yang wik segala ya nu kieu wik cok cobaan hayangnya hoang sohang cok laguna nahaun siga wik elah ayo pakai gaya terame lamun teu make gaya kita wik mundur wik wik mundur maju cok aing lagu kitu nya cok cobaan lagu kitu buah edan buset buah edan sok eta ngetren wik oh tewasa eta lagu wik ya teh yo ganti nu bisa ohang sok nyanyi lagu naon coba kumanan deh ngadakan berantas beres ngadokan cita-cita sana sok Pak Hendrik maksud hayang ngajungjung sedih pribadi pelik sedih Sunda hanu no ayo suara nyawer ku budak ayo menirowas oh tajuk suara rek nyawer budak disawerkeun gitu kaluhurkeun we buah edan piratu ohang bade oh teh nyanyi mau tahun bade Pak Hendrik mah kudu diolok kudu diolok Pak Hendrik mah nyarek dinya tuh atuh alim ka dieu mah nya teh sawiosnya sareng istrina itu nu paling ditu lu ka kaera kolai nung bapak nanggus pengantin mana pengantin aya keneh atau ke sare jika nama keur aya pagelaran wayang kulit iya pan wayang apa wayang golek di dieu wayang golek mah di dieu ayo wayang kulit di ditu aya nu ngadu-ngadukeun kulit
wayang kulit mah diadu-adukeun kulitna. Oh gitu-gitu. Heeh, gitu-gitu. Atuh meureun wik. Laguna teh wik atuh. Bedana sia. Nah, naon? Bedana Heeh. jam 12 penting di Bandung jeung di dieu. Wow, bedana jam sarua wae atuh teh. Di nu aja mah beda. Sarua. Sama. Isana aya panendu neng. Kadang-kadang aya nu kieu belna ieu. Manuk teh geuning manuk. Kikuk. Nah, gitu. Bener. Manuk teh Kikuk. Tah bedana teh di ditu mah tari. Kumaha coba? 12 kali. Lamun dinu hajat kumaha emang? Lamun di dia mah beda. Kumaha bedana? Kieu langsung. Kumaha? Neng. Ai teh si neng teh. Kiku. Iya. Beres. Oh, jadi campuran. Jadi dia mah campuran. Campuran bener. Neng jeung kikuk. Neng. Kikuk itu. Kiku. Aduh. Bade. Daek. Cek si neng na teh. Cek si eta na teh. Aa bade. Ajak si aa na teh moal. Eta kumaha eta na balik rada hareup supaya rada caang. Nyebut moal kumaha? Moal. Deui balikan di. Moal. Aduh. Ai beukeun deui kan. Hi dia moal teh. Aduh. Aing ka mana karep gitu orang mah. Hang. Heuy. Apal teh sila ini? Naonna? Pan kadang-kadang lamun panganten mah sok ngadar bakakak. Supaya kahakan kabeh eta bakakak kudu naon heula nu dihakan. Kudu kahakan kabeh. Heuh. Jangjang. Nah, jangjang sia kok yang dipek-prek. Naon? Atuh heueuh. Atuh hulu. Tah hulu si lain gua dewek digendir. Bakakak jadi kadang hulu aing tuh. Iya tuh, kudu panku supaya kahakan kabeh. Ping. Nah, ping si lain dijotos ku dewek. Naon tuh nya? Tungir. Tungir. Tungirna kudu dikumahakeun nya. Piraku aing kudu nyok-cok tunggil si orang. Aduh, maksudna naon atuh kumaha sok? Nu bisa dihakan kabeh naonna heula? Kumaha sih? Ya kabeh meureun. Kumaha sih? Aing teu kaharti. Teu kahartinya jadi kieu. Jadi merupakan atmosfer yang ada di bumi ini dan molekul-molekul yang terdiri dari ion positif dan ion negatif, di situ akan terjadinya melecus. Atuh ieu mah kana wik. Geus gadunya dewa ini orang mending nyanyi sok. Nyanyi sing bener. Hah? Nyanyi sing bener. Atuh sok di eta heula nu bener di non tadi. Di contohan. Di MC-an. Oh, di MC-an. Bener MC-na. Pakai bahasa naon? Bahasa Indonesia bae. Bahasa Indonesia. Oke, baiklah. Berarti kan jadi eta bejakeun urang Levi Sukaisi. Elvi Sukaisi. Nah laguna teh datang untuk pergi. Datang untuk pergi. Siap. Oh siap. Baiklah. Inilah para hadirin sekalian, kita sambut artis ibu kota kita yang bernama Elvi Sukaisi yang akan membawakan sebuah lagu Datang untuk Pergi. Mari kita sambut, tepuk tangan semuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Hei. Elvi Sukaisi. Awewe. Ayo bener.
awewe atuh pilaku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu atuh awewe iya tuh kudu disesuaikan tarang si lain butak ang nah juga cilok ya dia gelos ya bae atuh kieu geus teh loba nu hayangeun oh bener euy oh aing mah loba nu hayangeun oh hayangeun naon hayangeun ngadek yo Kang awewe hang awewe tingali kedeng keur make tiung asyakuri pednya oh siap oh emak make gelung panan bener ke gelungnya oke baiklah inilah dia Elbi Sukaisi sorana awewe dengan lagu dat mentah lah sorana tuh pakai syaha suara syaha masuk ini hanya kontum belah mana we bismillahirrahmanirrahim belah mana cah celangap sok cobaan aduh aing salah jokot udah kecokot deh lalu sore atuh aing teh jadi suserian salah jokot salah dubladi celangap assalamualaikum salah aing kalau jokot nih adik aing nyokot di sinen we ya oh jika asal hak sia coplok deui huntuna neng gedeng deui wae sok balikan deui tuh dari we wah ih anu itu atuh cenah eta mah beuki itu begitu tuh eta mah aduh aing mah lah aing kudu nyokot ke belah mana ya belanja iya adegan enak beres ya rada beres ya hai kela dengekeun naon toke beungeul sia kos toke aya kabayang naon aya toke heeh toke di handap teh poho teko toke make elah teuing sok Rika Roma ada truk ngaliwat gula karunya bisi kasih eta nu ayo ka tukang ayo ka gila kade eta kade awas murang kali kade ngon oh ayo kade ka ibu-ibu jeung bapak-bapak ulah nyimpen budak di tengah jalan ya birak tinya teh budak di tengah jalan teh cara keur nyarieuna oke lah yuk kita sambut artis
ibu kota kita. Yuk. Sok. Elping Sukaisi. Elping Sukaisi dina lagu Mapai Jalan datang untuk pergi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi. Reka mana? Naon sih? Reka mana? Sok. Panggil deh, gara panggil. Oke. Elping Sukaisi dengan lagu Datang untuk Pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus si lain reka mana? Laguna naon? Datang untuk pergi. Sok tinggalinya. Kira-kira. Sok. Datang untuk pergi. Beba. Terbalik selain mah. Kang. Bantuan dewek dina waktu ayeuna ya. Naon? Dewek ayeuna rek neangan awewe. Hah? Jeung dudungan dewek. Urang ge sarua. Jeung saha? Naonna? Awewe. Siapa gitu wae. Pejet goblok boleh kayak gitu. Alah, jeung ampun. Ya. Oi. Oh, winge rek ngilu mantuan Oke kaheula samemeh mantuan, ohang kudu ngiring jajapang doa heula ka panganten sakali. Sabab naon sok? Nya pokona mah. Oh, ka panganten sakali. Ka teh ka Neng Via sareng Teh Ali. Neng Via sareng Cep Ali. Antanapi Julvia Andani AMD sareng Muhammad Ali. Mugia sing janten kulawarga anu sakinah mawadah warohmah. Amin. Sing dipasian turunan anu soleh-solehan. Amin. Pokona mah sing sehat sing bahagia. Amin. Dunya rawuh akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gitu pokona mah urang oge doakeun ka ngeka sadayana nu gaduh maksad. Bapaan Bu Nani ieu teh panan dinten ieu teh parantos naon ngaranna teh menyediakan hiburan anu sakieu meriah poharana terus masihan lowongan pekerjaan Kak tukang dagang tingali nya hanya ngapoe di depan henteu secara tidak langsung poe ayeuna teh loba nu dagang membuka lapangan pekerjaan pokoknya doakeun Paan sareng Bu Nani oke besan sing di gentosan deui rezeki anu ka non nu ka anu berlipat ganda anu kayeuna kayekeun sing berlipat ganda deui sakitunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wing rek ieu heula. Ka mana? Hah? Ka mana? Apaan rek ngayu? Bantuannya dewek? Heeh. Ya. Siap. Oke, nuhun ang. Siap. Cos heula.